ngeunaan bagian-bagian awal. Praksa seni video ieu nya coba diperhatoskeun Ibu. Ieu namina mastaka. Nah, di bagian mastaka ieu aya buu. Teras saos deui paling ieu naon? Taar, pinter ieu taar. Teras anu ieu namina halis. Naon teh namina? Halis pinter. Teras nu ieu namina soca. Ieu namina soca. Di bawah soca anak coba ieu naon? Pangambung. Ieu pangambung. Teras nu kadieu kalebet ka dieu paling naon? Ieu paling handap ieu naon namina? Ieu namina bahang nya. Ieu namina bahang. Nah, di bahang ieu aya ieu namina lambe. Ieu namina naon? Lambe. Beres. Nah, di lebet bahang teh aya ieu. Nah, namina nya? Oh, ieu namina waos. Nah, di lebetna deui aya nu ieu tah. Naon tah namina eta? Ilat pinter. Ya, ieu namina ilat. Teras kahandap deui namina naon? Angkeut. Ieu namina naon? Angkeut. Mun tah ieu teh namina angkeut. Teras kapali dieu naon ieu? Sok lesung. Damis pinter ieu namina damis. Teras kapali pinggir naon ieu namina? Kedua ieu cepil pinter ya. Ieu namina cepil. Teras kahandap ieu namina naonnya? Ieu namina panangan. Urang kali sadana di panangan teh aya naon ieu? Aya rema. Ya, ada rema, ada nabi ramo. Teras dina ramo oge aya naon ieu? Tanggai. Nya ieu namina tanggai. Teras kapali dieu ayun ieu. Nu dicepeng ku Ibu naon namina? Dada. Nya ieu namina dada. Teras ieu namina patuangan. Teras kahandap deui anu urang sok diambil apa eta naon namina? Sampean pinter namina ieu sampean. Nah, urang kali sadayana mun sakieu video ti Ibu bagian-bagian awal. Rak hideuk ngadamel deui video sapertos Ibu nyaeta bagian-bagian awal. Teras bikin tunkeun ka wali kelas masing-masing. Tapi wali kelas sewan-sewannya. Mun sakitu video di pembelajaran ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.